Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Tepang deui sareang ibu dina pelajaran bahasa Sunda. Kalasan dina danget ieu diajar pengajaran 4 ngeunaan drama. Setelah cangkep kana materi jadi aya sababaraha tujuan pengajaran dipihareup siswa-siswi biasa awet dina pengajaran 4. Tujuan pengajaran anu kahiji nyaeta ngaregepkeun drama pikeun mahasiswa ngaregepkeun di dieu memahami isi dina drama. Terus nu kadua nyebutkeun isi teks drama. Biasa ngajelaskeun isi teks drama. Terus nu katilu nyebutkeun adegan teks drama. Menyebutkeun adegan nu aya dina teks drama. Terus kaopat nata unsur basa dina teks drama ya menyebutkan ngajelaskeun ngajentrekeun unsur-unsur bahasa anu aya dina teks drama. Terus anu kalima letakkeun atawa ngaragakeun teks drama tai kalau kalebet kana praktek hideuk kada tiasa mempraktekkeun drama dina hiji pintonan. Terus anu terakhir nyaeta nyusun teks drama leuwih jeung kaedah-kaedahna nyaeta nyusun naskah drama sesuai sareng kaedah-kaedah. Terus urang ngajarkeun drama nyaeta karya sastra dina wangunan paguneman atanapi dialog di antara para palakuna kalawan tu dengan dibarengan ku katerangan sejenna anu dibutuhkeun pikeun kaperluan pintonan atanapi pagelaran drama. Dina tradisi urang Sunda nyaeta aya longser jeung sandiwara. Aya terang ari longser teh naon ya bilih aya nu teu acan terang jantan anu disebut longser teh nyaeta drama tradisional asli urang Sunda anu pintonana teu di panggung. Ieu pintonana biasana outdoor, biasa di lapangan, biasa di pasar, biasa di mana wae nu sifatna outdoor dan caket sareng masyarakat. Janten penonton tiasa ahuh milu dina eta pintonan. Biasana di pintonan dina wanci atanapi waktos wengi atanapi peuting anu cahayana ngan saukur kagungakeun obor. Ras hiji aya sandiwara nyaeta drama tradisional anu sifatna tradisional anu pintonana biasana di masyarakat. Terus dina longser atanapi sandiwara anu dicaritakan ngeunaan kahirupan masyarakat Sunda anu diangkat dina hiji pintonan anu pastina dina hiji pintonan eta aya pesan moral nasehat pikeun urang anu nonton. Aya sawetara bagian anu eueuh dina drama modern kayaning tatalu di dieu nyaeta nayaga. Tugasna nayaga atanapi pemain waditra atanapi pemain musikna ini tangtosna nyaeta musik tradisional saperangkat karawitan biasa kacapi gamelan goong kendang suling jeung sajabana.
Terus aya selinganna biasa diisina ku cara ngigel sana ngigel nyaeta ronggeng atanapi penari biasana ngigel teh pirigna ku tembang ketuk tilu ya ciri astina jaipong ya. Terus aya bobodoran banyol heureuy lelucon. Terus aya oge ngawih nyaeta nembang nu dibawana biasana ku sinden. Terus aya ciri khasna nyaeta nyarayuda teh nyaeta mentaan duit atanapi artos pikeun pemain mentana ka saha nyaeta kanu jadi penonton aya dina eta acara. Terus dia drama dibagi masa wangunna atanapi bentukna penyajianna kejaya drama wangun lancaran drama anu dibaca tanapi diucapkeunana dina wirama basa lancaran di dieu teh menggunakan bahasa anu bebas teu kauger ku aturan guru wilangana sabaraha guru laguna naon teu imah bebas mangga wae ieu mah. Terus jadi drama wangun ugeran di dieu drama anu pagunemanana tanapi dialogna menggunakan aturan sabaraha guru wilangana naon guru lagi pauger aya dieu teu bebas biasana nyaeta mangrupa saja. Terus drama dumasar kana pagelaranana pintonanana aya nu ku cara lisan aya ge ku cara tulis. Sastra lalakot anu make medium lisan eta biasana teh aya naskah tilu sifatna drama tradisional pemain ngan saukup diarahkeun caritana dina dialogna dibebaskeun improvisasi ti para pemain. Di antawisna aya banjer, longser, jeung sandiwara. Atanapi teater tradisional. Anu kadua nyaeta aya sastra lalakon anu make medium tulis nyaeta naskah yang disebut drama. Aya disebut oge drama modern. Terus jadi aya drama dumasar kana sumber nyiptana pati jelas saha penciptana. Anu kejaya carita nu geus nyampang. Carita nu teu jaman baheula geus aya. Ieu sok nala oge disebutna ya cerita rakyat. Di antawisna aya Lutung Kasarung nyaeta karya RTA Sunaria. Terus aya Munding Laya di Kusuma nyaeta karya M. Kasang jeung Sateraus. Terus nu kadua jadi aya carita anu diciptana dumasar kana kahirupan di masyarakat. Janten ieu diangkat janten pintonan drama sabab terinspirasi hiji carita anu berkembang di masyarakat atanapi hiji kejadian anu berkembang di masyarakat. Contohna jadi aya Bandung Lautan Api karya Lukas F. Terus aya Hanya Akhir karya Indros jeung Saterusna. Karangan drama aya hal anu geus maranti nyaeta hiji pertelaan palaku nyaeta ngaberedelkeun ngaran jeung keterangan ngeunaan palaku sami sareng nyaeta tokoh sareng penokohan ngaran tokohna saha kumaha tokoh dijantenkeun. Terus nu kadua babak adegan nyaeta ngabagi-bagi karangan drama biasana ganti babak atanapi ganti adegan dumasar kana latar waktu tempat sareng suasana. Terus katilu candraan dina awal babak nerangkeun kaen latar suasana palaku kajadian keterangan anu aya dina drama. Terus jadi aya paguneman atanapi dialog nyaeta kalimah langsung para palaku anu silih pas. Terus jadi aya prolog
suguhkeun ingat prolog aya di awal anu aya di akhir salaku panutup nyaeta epilog anu eusina nyaeta kacindekan lalakon jeung nasehat pangarang kacindekan nyaeta simpulan. Teras dia aya pangrocong dina pagalaran drama nyaeta pamain nyaeta salaku tokoh palaku. Teras aya sutradara nyaeta nu ngarahkeun dina hiji pagelaran hiji bentonan. Teras anu katilu aya produser nyaeta ieu nu gaduh waragat anu ngabiayaan dina hiji bentonan. Teras aya panata musik nyaeta biasa ieu tugas nayaga pemain waditra atanapi alat musik. Teras jadi aya panata panggung anu nganisikeun ngadekor panggung sesuai sareng carita anu bade didugikeun. Teras panata kostum eta anggoan raksukan anu diangge si pamain atanapi palaku. Teras jadi aya panata lampu eta tugasna nganisikeun ngatur lampu pencahayaan lighting pikeun lumangsungna hiji pintonan anu ngajelaskeun latar suasana. Terus anu terakhir nyaeta aya panata rias nyaeta tukang make up anu nyesuaikeun sareng si karakter tokoh. Terus tadi aya dialog, tadi aya monolog. Pintonan monolog teh nyaeta hiji pintonan ngan aya seorang palaku. Biasana palaku nyarita sorangan nyaritakeun hiji kisahna ngenaan kahirupanana.